Pamanjigana seblakna hayang lada, salakina ogah lada, pasea dorgan. Pipisahan masih dikeun seblak. Can dikukumaha, can dibuka-bukaan can. Sana lejubur na hideung kaputih can. Langsung pipisahan. Kamaka eta mah teu aya idah, kemudian kumaha mas kawina, ka eta lah nu dicaritakeun ku Allah dina surah Al-Baqarah. Kemudian orang nutur-nutur karena tafsir para ulama karena jalema anu maca Quran jeung terjemahna doang dipahaman ku akalna pribadi tanpa muka tafsir ulama fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatna pasti eta diasupkeun ka neraka. Cek usul fikih teh itu man tafassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jalema anu nafsirkeun Quran make akalna pribadi maka pasti tempatna eta di neraka.